pohara komo Kangjeng Nabi. Nah, ieu awewe Siti Malikah pohara geulis. Haju di samping geulis sopan. Ngomongna lemah lembut. Eueuh hiji lalaki nu henteu tertarik. Pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia. Atuh kaget urang. Ndek daek ya henteu. Ka mana dia? Bau burak pohara. Tah eta saware. Ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana? Waduh. Abdi teh bade ka sareng saha? Kan geuna. Kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna. Aku malah mun kieu mah ngiring atuh abdi. Bah, atuh paeh di dinya nya mah. Atuh paeh. Ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah Karim, istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek. Kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna. Cek urang dieu mah ngaranna naonna? Atuh nyahoan ente mah ja osok meureun. Jablay hebat taata. Tah atuh kulantaran geulis target ge Masya Allah Karim. Mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikeun teu nyaho harga teh mah budak teh baru Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb pokona mah kelas bos kelas pengusaha kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap moal diladenan ti bupati ka luhur karak eta ge geus lain seueur ti bupati gubernur wah komo bangsa polisi-polisi mah nya keamanan yang ngamankeun nya ngilu sararia aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah. Nah iya nah ya si Malikah teh pohara amat Masya Allah Karim. Watu nu kontrak sapeting nu kontrak seminggu nu kontrak sabulan atuh laku da luar biasa geulis da lain lalagaan gelis dan lain lalaga. Ya Allah ya Rabbi. Nah ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema. Dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid. Dakwah anu make punggang panggung mah lah tah mah biasa. Dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang ya aing mendek ngadakwahan si ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing hebatna si abid dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sia batu muludan teh geus dibuludan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 sabaraha tah atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti sabaraha 400 hargana mun kuari sagramna teh 700.000 jadi sabaraha cepet aing teu percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang. Teu nyaun ka harga, bloon teh budak. Ya Allah ya Rabb dibeli. Cek si Abid beli. Nyahueun nyana bahwa eta teh santri. Nyahueun si Malikah teh bahwa eta teh ustad. Kok daek meuli? Oh, ustad akhir zaman mah kieu meureun ye. Iya, geus di kolektifnya kunyana. Wah, berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ya. Wah, mantep ya akhirnya siap. Beli dibawa ke tempat. Datang ke kamar ngerokok heula. Nginum api-api minuman keras padahal mah kos kieu we ieu teh aqua dihebat-hebat tetep we cai tiis. Cai gentong itu. Tah
beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai bulunya mulai sebalik kata si Abid gewe laga rokok ada pemanasan heula training mulai ya ngadeketan ai dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu tuh langsung BH-na dibuka insyaallah si Abid gewe si Abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek atena lalaguan teh kieu meureun batur teh cek malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ieu mah kita kudu dicaritakeun bah numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik tah kos kitu masyaallah pernah embereun guyana tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke ning kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih jah biasa bae cak Abid asana henteu kajian kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka Abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok aya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah nyana teu lah cek cenah dipake bae cenah terus bae baju dipake di malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeg-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan Abid iya tuh nanaonan endeg nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan di bejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek Abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya nu disalametkeun di Uspan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukkeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi jak Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae ieu mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumaha nya kula ngawin kos kitu ye awe nu sejen loba de gratis cek atuh gratis ge emang aat atuh tadi gratis ge siap jasa
dah iyalah